mabok di Waduk Dharma. Aduh, eta si ibu, terus di mana ibu? Ngalalau, Ya Allah, ya Rabbi, lo mabok di Waduk Dharma. mabok, Ya Allah, Gusti, cengeng lauk ratu. kenging, toh. Mana? Ya Toh. Allah, Gusti, ada eta peserta jepit gening. Kena jepit. Cengeng lauk na, cengeng lauk na. Kenging ye, toh. Ya Allah, Gusti, dah alhamdulillah pinter aja nih kata si ibu. Tah, tah, Lauk kagak, ada temennya, aduh. Lumayan sekali ucing. tah, ye, Ucing gede. tah. Ulah lawora ari lauk mabok itu di Waduk Dharma teh paur teh. Ulah laurnya. Baru dah ulah miluan. Keun we aki-aki jeung jama karolot makajeun, emak-emak. Ari baru dah tiba ulah miluan non lauk mabok paurnya. Bising bahaya tuh. Menuju sekolah kamu pun. Menuju sekolah, gabung dari sana, namina Terodia, sana. Ya, ayeuna dikawin ku Bapak Yuda. Bapak Yuda mana? Bapak Yuda nu Waduk Dharma. Dharma. Iya. Wi sakola, amang ka sawah, sana. Titelem ibur nama. Itu dapat lah meureun ge dijemput ku Bapak Yuda nya di Pakabogoh lah ku Bapak Yuda. Awi heula ka Pasir Jati apa Pasir Bunut. Pasti teuleum teh. Heula teh titelem teh bebeja cenah ge. Ari bebeja teh nya jadi di Pakabogoh ku Bapak Yuda. Ari teh ngadek sabaraha dinten teh wih deui ka sagara deui. malah mah di kareangan aya nu ngawenehankeun keur mapah cenah ge. Mapai sawah. Mapai cai. Kana laut, Kana Waduk Dharma. kana Waduk Dharma cenah. Terus teuleum. Nyalet wae tos eta mah teh aya. Eta berarti Nyiro dia teh di tikah Bapak Yuda gitu. Bapak Yuda cenah nu ngageuh di Waduk Dharma. Oh, gila eta teh. Rerencangan Bapak Kubu Rapi di Nyiro dia teh di Cikupa, Cikupa. Ya Allah ya Rabbi.